Atos di Istrenan di gedung Sate 8 Juli 2024 ayeuna lalampahan nu ka tahun waktu di gedung Sate atas berkah atas keberanian politik dari Kang B. Mahfudin, kita diizinkan untuk menggunakan gedung Sate, maka sah perjalanan panjang orang Sunda untuk ngawangun Gunung Panangeuhan, sebuah paguyuban sosial budaya. Lahir Sang Jabang Tutuka 8 Juli 2024. 8 Juli ieu waktos anu kenging ngetang Kang Burhanuddin Abdullah.